Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul jironi ari ieu eta bab ngajelaskeun pirang-pirang hakna kanu jadi tatangga. Al jaru ari tatangga man eta jalma jawarot anu natanggaan ieu jawarot anu natanggaan. Naon daruhu imahna itu man daroka ka imah anjeun. Ila arba'ina nepi ka 40 naonana daron imahna. Mingkul lijani binti saban-saban jihad. Walahu jeung eta tetep pikeun itu tatangga alaika bari misti ka anjeun hukukun ari pirang-pirang hak. Minha anu eta tetep bagian tina itu pirang-pirang hak ang tabda'a ari yen ngamimitian anjeun hu ka itu tatangga bisalami ku uluk salam. Wa antasna jeung yen ngieun anjeun ma'ahu sartana itu tatangga al ma'rufa kana kahadean. Wa antukafi ajeng yen ngabalas anjeun hu ka itu tatangga ala ma'rufihi kana kahadeanana itu tatangga. Idza bada'a di mana-mana ngamimitian itu tatangga ka anjeun bihi kana itu ma'ruf. Wa antu adia jeung yen mayar anjeun ma kana perkara lahu anu tetep ieu mah teh lahu pikeun itu tatangga alaika bari misti ka anjeun. Minal hukuki tina buktina pirang-pirang hak al maliyati anu bangsa harta. Wa anta uda jeung yen ngalongok anjeun hu ka itu tatangga idza marodo di mana-mana gering. Idza marodo di mana-mana gering itu tatangga. Wa tahna ajeng yen ngarasa bungah anjeun hu ka itu tatangga idza faroha di mana-mana keur bungah itu tatangga. Wa ta'ziah jeung yen ta'ziah anjeun hu ka itu tatangga idza usiba di mana-mana dimusibahan itu tatangga. Wala tata'amada jeung yen ulah ngaja-aja anjeun an-nadzra kana ningali ila nisa'i ka pirang-pirang awewena itu tatangga. Walau kunna sok sanajan bukti itu pirang-pirang awewena teh khodaman eta pembantu lahu pikeun itu tatangga. Wa antas turo jeung yen nutupan anjeun auratahu kana oratna itu tatangga. Wa antarudda jeung yen nyegah anjeun anhu ti itu tatangga al makruha kana nu dipikahewa. Bi qadri ma ku saukuran perkara tastatiu anu mampu anjeun kana itu ma. Wa antu qabila jeung yen narima anjeun hu ka itu tatangga bil basyasati kalawan ramah wal ihtirami jeung ngamulyakeun. Qala parantos ngadawuh sahan nabiyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkana kana dawuhan mangkana man ari saning jalmana kana eta bukti ieu man yu'minu eta iman ieu man billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir fal yukrim tah kudu ngamulyakeun itu man jarohu ka tatanggana itu man. Wa Aisyah radhiyallahu anha jeung katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya mugi ngaridoan sahallahu Gusti Allah anha ka itu Siti Aisyah. Anin nabi katampi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazala teu eureun-eureun saha Jibrilu malaikat Jibril yusi eta ngawasiatkeun itu malaikat Jibril ni ka kuring bil jari ka tatangga. Hatta donantu sehingga nyangka kuring anau kana yen saestuna itu tatangga sayuwarithu eta bakal jadi ahli waris ngajadikeun ahli waris itu malaikat Jibril hu ka itu tatangga.